memang sadayana oge gaduh panginten di antawisna jejak-jejak ti kawitan Kangjeng Nabi Muhammad, Kangjeng Nabi Adam alaihissalam oge disampurnakeun nu Kangjeng Nabi yaitu nomor 25 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam kesempatan ini di akhir tahun ini Maha Suci Allah telah tadi dalam ayat tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimirajkan itu pada malam hari putih daya lamun waktu poe karek dibere aliran di kampung Bakomo di kota Garut simkuring alhamdulillah tatar-tatar di kota Limbangan Lebuh Matur Banjar Pangidangan Cilombang katelahna alhamdulillah biasa nyaosan kana pangulekna Bapak Kiai RD anu mana saur tadi di dalam keterangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimirajkan itu yaitu pada malam hari. Masih kene hese beleke bahkan kapan salat teh anu dikudukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sapertosalna saur tadi as-shalah karroksi bil jasad. Lamun urang panginten masih kene belak betong, masih kene ngalaksana tidak bisa melaksanakan sholat sarwa di kebuluan. Nu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi Muhammad waktu dina perjuanganana tujuh perang nu kita ngalaksanakeun sholat oge waktu araoskeun istighfar astagfirullahaladzim nyuhungkeun deda pitulung ka Allah Subhanahu wa taala, nyuhungkeun pangampura ka Allah Subhanahu wa taala. Lajeng panginten yaitu panginten candak anu saena, candak anu saena. Mudah-mudahan ieu teh kaleresan pribados sumping ka dieu teu aya sanes. Alhamdulillah